dua, tiga. Alhamdulillah, tepuk tangan. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Fa inna Allah ta'ala ahalan nikah wa nadaba 'alaihi wa harrama innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa ma yuti'llahi wa rasuluhu faqad fawzan adima. Barakallahu li wa lakum. Mangga urang nama abah nikahkeun Arisda Fitri Aliani binti Johari kahidep anu walina parantos ngawakilkeun ka abah suka sami suka kalayan nganggo mas kawin ku atos 13.000 rupiah dibayar kontan. Abdi nampi nikahna Arisda Fitri Aliani binti Soharli kalayan nganggo mas kawin tersebut dibayar kontan. Balikan deui. Alhamdulillah. Pos Persib we ngasukeun. Arisda panggilanna sanes Fitri sanes. Alhamdulillah Ibu sinareng Bapak sadayana panginten urang nyakseni acara satosna akad pertikahan. Simkuring ge teh nunaikeun kewajiban panginten Om gitu. Milih simkuring ditagih mana sapotong deui acarana gitu. Mohon. Dina danget ieu Kang Eki kumaha paraosanana tah? Apa yang dirasakan pada hari ini Kang Eki setelah dinikahkan? Bahagia intinya sih Eki kadieu nurutan budak leutik. Eki kadieu teu sadar sih eta adanya di mana urang tos ngagaduhan minantu ka budak urang ge entong nyebut ngaran nya tong nyebut ngaran arek teteh arek kumaha we bahasa enggak nyebatna naon Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Neng Arisda Fitri Aliani istri AA anu gelis AA masrahkeun mas kawin mangrupa artos agengna 313.013 rupiah. Ditampi kalayan dipergunakan
Bismillahirrahmanirrahim. Punten nyuhunkeun ridho manah kasadayana pangaminankeunnya. Leleskeun we heula engke heuraskeun. Ade pananganna hiji. Leleskeun heula ayeuna. Engke mah kudu heuras geus eueuh batu. Tok. Tuturkeun kuduaan mustami pangaminan. Tarangna bismillah heula diasakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Tok, tong ngeser neng isi ti guling. Tok. Bismillahirrahmanirrahim. Sok. Sing tarik dan nyeri. Nah, terus si neng sasalaman ka caroke. Alhamdulillah. Terakhir tanda bukti pemberian buku nikah Arisda Bager Anaki Oke Eki Purnama tetep Rarai Mamah Bager Eki tetep Rarai Mamah Bager iya hiji indung anu boga kadeuh jeung kaya ahleuwih ka anjeun dua siang jeung teu ngaping ka anjeun dua sehat gitu deh duh lupat Jawa kerja gedekeun anjeun dua Eki geus rangkul Bager nu janten mamah rangkul Kang Eki mamahna dirangkul Bager ditangkep mamahna sok beh payun Kang Eki beh dirangkul Eki udah Arisda tidu jauh pada cunduk baraya tidu anggang pada datang sejanyak seni anjeun dua cek paribasak kolot umur teh nyaho di waktu kan anu jadi indung atawa urang kudu papisah ku alat kabaya raket jeung sanaon nu geus ku anjeun dilakukeun kanu jadi indung anjeun Bager Arisda Bager cek paribasa ilmu kudu bakti kanu jadi guru pon kitu deui lamun urang yang manfaat hirup oke yang manfaat harta kudu bakti salawasna upama ka ibu geura indi geura mia anjeun duaan didoakeun ku ibu mudah-mudahan anjeun duaan sing langkung boh dunia boh harus rumah tangga anjeun ada jabatan rumahnya ibu Bager ibu ngajur udu ibunya tipe ibu ngecakeun aisan cepat sekolah tinggi hirupna cagerna geringna turma itu ulah dinya nyeri nah ibunya ka anjeun oge nya sok banget dirangkul mamahna teh Risda
Anjeun sing satu sing bakti kalau jadi salah bagus. Terus cekap heulanya bagus sok ngadeg-deunan anjeun tapi sing yakin di kalanggengan yaksian ka anjeun duaan nu aya di payunan anjeun nya ge mangrupikeun keluarga anjeun duaan keneh anu boga kadeudeuh jeung boga kanyaa anu jadi keganti kadeudeuh jeung kanyaa anu jadi kolot geura rangkul bageur doakeun Pak ku Bapak didoakeun wargi hadirin sadaya dina danget ieu urang nyakseni dua hamba Allah anu ngecelakeun Cisoca tawis kasedih jeung tawis kabungah anu ngagalura ngajadi hiji ieu lain Cimata ukur akon-akon atawa Cimata imitasi tapi ieu